Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Rasulullah, amma ba'du. Puji nu jadi mimiti ngaji urang sanggakeun kadat ilahi. Puja nu jadi bubukan carita urang sanggakeun kadat Allah azza wa jalla. Syukur nu jadi kawitan catur urang sanggakeun ka Allah nu Rabbul Ghafur kalayan iqrar alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat sinareng salam urang sasarengan lelerkeun ka seorang baginda Nabi tercinta Rasul nu pinunjul ani habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sadaya kulawargi, para sahabat, tabiin, tabiat, termasuk urang sadaya, mugia urang sadayana diangken umat anjeunna sehingga urang sadaya isukan jaga dina poe kiamah urang kaluberan ku syafaat mantenna amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala nuril anwar wasirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adadani amillahi wa ifdhali. Pangarsa akhinal kiram sahibil qoah sahibil bait Abah Asep anu dipihormat oge Jang Aldi anu dipicinta Teteh Nabila alhamdulillah kusim kuring dipihormat oge sadayana jamaah nu sasarengan parantos kempel dina pumna Abah Asep 1883 di channel ngaji jeung Ejo. Mugia urang sadayana tiasa ngambil hikmah tina ieu silaturahmi, tina ieu thalabul ilmi. Yuk urang niatan niat ngaji oge niat silaturahmi nawaitu ta'aluma li thalabil ilmi lillahi ta'ala. Niat abdi milarian ilmu karena Allah ta'ala. Dina ieu kasempatan anu mulia alhamdulillah urang masih dipaparinan panjang yuswa tiasa neraskeun keterangan atawa sejarah lalakon anu kacida pentingna ieu teh nya Jang Aldi keur bekal urang teh.
Ibarat Jang Aldi ti Bandung rek ka Ciburang, boh naik motor atawa naik mobil. Da kareta mah eueuh kurenan jeung kapal terbang mah. Tah mun naik kendaraan, naik motor atau mobil Jang Aldi, ningali kapayun, jalan nu rek ditincak tingali kapayun. Tah siapkeun gasna jeung remna. Geus siapkeun gas jeung rem, ka hade ningali kana spion kitu. Ningali kapayun, siapkeun gas jeung rem, tapi tong poho kakapeungan ningali spion. Bisi aya nu rek nyalip atawa bisi katabrak ku batur atawa rek ningali kitu. Si aya nu nabrak ti tukang, angkat tingali spion. Kahirupan urang ge kitu. Kita hidup, kita berjalan menjalani kehidupan nu ditincak ku urang kapayun, siapkeun gas jeung rem. Takwa eusina kade jeung kudu. Gasna meureun kudu, remna kade. Kakapeungan tingali deui spion. Naon spion? Tah, spion teh lalakon sejarah masa lalu. Kitu teh Nabilanya. Naon sababna? Hidup ini cuman 3. Zaman itu cuman 3. 1. Zamanul madi. Zaman yang telah berlalu. Yang kedua, zaman hal. Zaman yang sekarang. Yang ketiga, zaman istiqbal. Waktu yang akan datang. Hidup itu cuman 3. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Hari kemarin adalah sejarah. Hari kemarin adalah nostalgia. Hari esok adalah misteri. Hari esok adalah gaib. Kita tidak tahu apakah sampai pada hari esok. Maka ketika hari kemarin adalah sejarah, hari kemarin adalah nostalgia, dan hari esok adalah misteri, atau hari esok adalah gaib, maka hari ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon sababna? Anu syukuran ka Allah baris ditambih-tambih rezekina. Pa insyaallah syukuran ka Allah Subhanahu wa ta'ala ceukna katerangan upami anjeun syukuran kana nikmat ti Pangeran Allah Ta'ala nambihan kana eta kaniamatan. Masya Allah. Syukuranku panona ditambahan jadi 3 kita jangan aldi. Lain mic lain gitu maksudna lain panona ditambahan. Nikmat panona. Jika Jang Aldi sabar di dieu calik dina rumna Abah Asep sebagai ngabuktikeun rasa syukur, insyaallah ditambahan. Kasehatanana ditambahan, kajagjagana ditambahan, rezekina ditambahan. Gitu. Sugan teh panonna 3 sieun atuh cenah. Syukuran ka Allah teh. Ulah kufur kada nikmat Allah. Sababna diancam ku Allah. Tapi upami kufuran
kana nikmati pangeran. Azab Allah nyeri pisan anu bakal ditibankeun. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, mugia abdi sadayana dina ieu saat disalamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala di dunya parat nepikeun ka alam akhirat. Judul nu bakal jadi catur nu sebagai estafet tina sejarah lalakon para nabi jeung para rasul. Insyaallah urang judulan nyaeta syukuran atawa sarujud nabi sarujudna para malaikat ka Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Sateacan ayeuna urang noelan hate heula nya ku ngucapkeun Allah 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 bari tetep layarnya teu nanaonnya teh nabilanya Allah 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 Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah. Jang Aldi sareng teh Nabila mangga sasareng sareng Wahasep. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Raqib Atid Malik Ridwan Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah. Ya Allah, mugia teu ngajantenkeun hiji dosa kanggo urang sadaya ketika abdi sadayana teu acan nuturkeun tapak lacak baginda Nabi oge tapak lacak para nabi jeung para rasul. Bismillah kalayan nganiatan dina ieu saat sing janten kiparat kana dosa-dosa abdi sadayana baris mukakeun atanapi baris ngaguar hiji sejarah
sing janten sepion kanggo abdi di mana abdi iman nuju kaayaan lemah, di mana abdi ibadah nuju kaayaan henteu semangat, abdi sadayana ningali kana lalakon, ningali kana sejarah. Dina Al-Qur'an nu 30 juz, 10 juz nanya eta ayat-ayat tentang hukum ti Allah. Nu 20 juzna teh nabila eta teh 20 juzna teh sejarah. Kaya surat Al-Kahfi, aya surat Maryam, aya surat Muhammad, aya surat Yusuf, aya surat Ibrahim dan sebagainya. Dina Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ngadawuhkeun wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa iz qulna jeung sing inget dina nalika kami nyarios kami ngadawuh ceuk Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala kasaha ngadawuh Allah lil malaikati ka para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Usjudu kudu sarujud aranjeun kabeh wahai para malaikat li Adama ka Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Eta malaikat pasajadu tuluy sarujud malaikat sadayana ka Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Nu dimaksud sujud teh lain sujud jiga keur salat, tapi sujud penghormatan ngahormat ka Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Illa iblis, kecuali si iblis. Si iblis mah teu daekeun sujud ka Kangjeng Nabi Adam. Napangna teu daek sujud si iblis? Ceuk kamari teh geuningannya diguar sakerdi ketika si iblis itu punya rasa angkuh, ketika si iblis punya rasa sombong, ketika si iblis punya rasa takabur, naon sababna aing leuwih heula diciptakeun ti si Adam. Kan cerita kamari iblis teh diciptakeun teh sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis udah ada nu disebutkeun jan. Jan eta baranakan nu ngaranna iblis. Tah si jan si jan apaleun eugen Nabi Adam di surga, si jan ka surga tapi di surga diganti ku ngaran Ajajil. Gitu. Ari anak incuna iblis, anak incuna si jan nyaeta jin teh disimpen di kutub utara jeung di kutub selatan. Dalam bumi marek desian ku anak incu Adam. Gitu. Maka Masya Allah, subhanallah, saudara-saudaraku, Nabi Adam alaihi salatu wassalam kamari teh dugikeun ka Nabi Adam teh hoyong nikah cenanya. Ya ceritana ya jang ali ya Nabi Adam hoyong nikah. Mas kawinna teh
lain ku emas, lain ku tambaga, lain ku emas, lain ku kuningan, lain ku ge ku inten berlian lain. Tapi di piwarang mau sholawat. Geuning di urang ge sok sok eta kan intina na teh lamun masyarakat teh sok ngoriung hayang apal ya. Ke si Jang Aldi kawin hayang apal. Sok ting harewas teh Jang Aldi mun geus kawin teh. Kumaha ting harewasna eta masyarakat teh? Ting harewas sabaraha mas kawinna. Kitu kan. Teh Nabilanya itu kan istri ge sok resepeun di mas kawinna kudu ageug gitu. Gitu. Ngan kitu kadana naros heula Jang Aldi kasih neng teh calon 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 papatih goah urang teh nya, calon batur hirup urang teh naros kan neng. Kinten-kinten upami neng ku Aditika hoyong dimas kawinan ku naon kitu. Taros cek si neng teh wios we abdi dimas kawinan ku ngaos Quran we ti mimiti Al-Fatihah nepi kana Anas wayahna tah. Teu jadilah. Teu jadilah teuing ngan nu sae mah ku emas nya gitu. Kumaha cenah lamun dianjuk jiga kieu bahasana teh. Tarima abdi nikah nyiru kami kaki ihan dimas kawinan ku pelek sapeda dianjuk satauneun. Menang gitu kira-kira. Menang. Asaridoun we eta nyiru kamina kitu nya. Tarima abdi nikah gitu. Nyiru kami ka Kiihan. Nyiru kami jeung Kiihan kawin. Kalawan dimas kawinan ti abdi ku pelek sapeda dianjuk satauneun. Teu dibayar kompan teu nya. Lawan dimas kawinan ti abdi ku emas 20 gram dibayar kompan. Lain kompan, kontan. Itu. Nabi Adam alaihi salam cariosna ya. Sateu acan masihkeun mas kawin ka Siti Hawa. Ku mau sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabenerna Nabi Adam ge tos ningali. Tos ningali. Ningali di pintu-pintu surga. Masya Allah. Di Kangjeng Nabi Adam ningali aya Nabi Muhammad gitu. Tak Nabi Muhammad mah sayyidul awwalin wal akhirin, disebut nabi nu pangpayuna jeung nu pangakhirna karena memang tos diciptakeun samemeh para nabi diciptakeun samemeh alam dunia diciptakeun nurna tos langkung ti payun diciptakeun. Maka sajabiti rada kaget di piwarang mau sholawat ka junjunan. Nabi Adam oge jadi pamikiran. Hayang teuing kaula amprok tah kitu. Hayang teuing kaula cenah panggih jeung jalmana jiga kumaha atuh Nabi Muhammad kitu tah. Teh Nabila kami rindu padamu ya Muhammad. Kami rindu untukmu ya Muhammad. Walau kini kau jauh di sana, kami rela berkorban demi kamu. Siap mati untukmu ya Muhammad. Masya Allah. Hayang teuing tu Nabi Adam ge hayangeun. Hayang teuing kaula teh papanggih jeung nu ngaran Muhammad. Kaula teh hayang teuing paamprok jeung nu ngaran Muhammad. Gitu. Ku panteng-pantengna
ku mikir tarik gitu jangan asep eta mikir eta Kangjeng Nabi Adam jug torojo teh dina hatena rasa mahabbah, rasa cinta. Duh kakumaha eta juga ya jorojoy ngarai we rasa cinta, rasa mahabbah ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Sehingga ku ayana rasa cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Kangjeng Nabi Muhammad nurna cahayana dititipkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina naon dina salira Nabi Yuna Adam alaihi salam. Sebab Allah ge apaleun. Gitu. Allah apaleun kana kahoyongna, kana jorojoyna, kana ngaleter hatena Nabi Adam alaihi salam bari memang geus pas oge. Cocok jeung hiji kapastian ti Allah Subhanahu wa taala jeung kahoyongna Nabi Adam alaihi salam. Yen baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh kudu dititipkeun dina naon? Dina warugana dina salirana bagi Nabi Adam alaihi salam. Nya harita gitu. Dititipkeun we. Nurna Muhammad ditempatkeun dina sirah bagian tukang. Jadi Nur Muhammad itu dititipkeun ku Allah dina sirahna Nabi Adam nu bagian tukang. Ti harita eta aneh. Para malaikat nya para malaikat kan sok hormat ka Nabi di piurang sujud para malaikat ku Gusti Allah. Geura sarujud aranjeun kabeh ka malaikat eta Nur Muhammad disimpen di tukangan sirahna dina sirahna Kangjeng Nabi Adam bagian tukang para malaikat katarukan. Masya Allah. Lalu ka tukang para malaikat ngarariungna di tukangan Nabi Adam. Pas ngaliuk di kakenca malaikat kakenca ngiluan. Ngareret di katuhu para malaikat parindah. Ya Allah. Nah, maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam mun urang mah meureun demo nya. Lain bahasa lain demo. Ngadu unjukan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah nun Gusti Pangeran abdi tiasa teu yen Nur Muhammad teh dipindahkeun cenah ka dieu ka payun sangkan malaikat teh cenah ningali cenah naon hormatna ka Nabi Adam teh cenah dipayuneun abdi pindahkeun ka payun nya akhirna Allah Subhanahu wa taala ku kudroh ku iradah ku kakawasaan mantena maka eta Nur Muhammad dipindahkeun kana ta'arna baginda Nabi Adam alaihi salam. Masya Allah. Ketika dialihkeun dipindahkeun kana tarangna Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Eta katingali subhanallah wa bihamdi. Mancurna cahaya baginda Nabi Adam alaihi salam. Subhanallah katingali luar biasa na. Mancur cahayana raraina Nabi Adam alaihi salam. Naon sababna? Sabab eta ku ayatna nyaeta Nur Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beuki mancur, beuki cahayaan, beuki berwibawa. Pi kaajrieun anu ningali pokona. Luar biasa. Malaikat langsung harita keneh katingali ku Nabi Adam hormatna teh dipayuneun Nabi Yuna Adam alaihi salam. Masya Allah. Subhanallah. Terus jadi kepastian. Papasten Gusti yang widi kudu berjalan siga sapertos kitu
Eta teh tos jadi kejadian, tos jadi kodo jeung qadar Allah Subhanahu wa taala. Nu moal bisa aya nu ngahalangan, moal bisa dirobah. Nabi Adam alaihi salam harita dipaparinan ilmu ku Gusti Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ana tahriman wa takriman dulu ila habibana. Masyaallah, kirain teh ya Habib. Assalamualaikum. Allah Subhanahu wa taala maparinan ilmu ka Nabi Adam. Kumaha? Nabi Adam terang nu kitu teh gunung, terang nu kieu teh cenah torojo anu eong eong eong, tah nu kitu teh ucing. Ngaranna teh anu kotak. Cenah kitu nya. Isuk-isuk geus korongok, mun di Jakarta mah kukuruyuk. Meureun kitu nya. Nu kitu teh ngaranna hayam. Gitu. Tapi terangnana teh nya ngan Nabi Adam wungkul. Ketika eta asma atau eta nami-nami nu kieu teh gunung, nu kieu teh ucing, nu kieu teh hayam. Para malaikat mah teu dipaparinan terang. Masya Allah. Hanya Nabi Adam nu ku Allah dipaparinan terang, tah nu kitu teh namina anu, nu kitu teh namina ieu. Ketika para malaikat ditaros teterangan. Kumaha eta? Naon sababna malaikat teterangan? Nya kitu. Allah Subhanahu wa taala rek nembongkeun kaluhuran darajat Nabi Yuna Adam alaihi salam dipayuneun para malaikat. Rek nembongkeun darajat Nabi Adam dipayuneun para malaikat kumaha? Allah Subhanahu wa taala naros ka para malaikat. Cenah hewa para malaikat aya nu kieu teh naon cenah ngaranna? Aya nu kitu teh naon cenah ngaranna? Malaikat sadayana ngawaler. Teu terang cenah Gusti. Abdi mah teu terang cenah. Teu terang. Upami sanes dipaparinan terang ku Gusti mah abdi mah teu terang Gusti nu kitu teh. Naon ngaranna teu terang abdi mah kecuali terang soteh upami Gusti maparinan ilmu ka abdi ceuk para malaikat saperti kitu ternyata Allah didinya ngaluhurkeun darajatna Nabi Adam alaihissalam beh dituna ternyata ku sabab wasilah Nuru Muhammad nyaeta cahaya daripada cahaya baginda Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala miwarang Kangjeng Nabi Adam nyebutan naon wae nu aya anu Nabi Adam tos dipaparinan terang ku Allah Subhanahu wa taala disebutan nu paratos diparinan ilmu tah ku Gusti Allah ka Nabi Adam naon wae disebutan. Harita para malaikat diparentah ya wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Malaikat diparentah sujud lain sujud jika dina salat ieu mah sujud ngahormat we. Sujud dongko gitu meureunannya. Gitu sujud dongko gitu tapi lain ku jika dina sujud sanes sujud dina jika salat teh ngantelkeun tarang sanes. Hartina ieu mah hormat we. Hormatna hormat kana Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu dititipkeun dina salira Nabi Adam alaihi salam. Malaikat saja sadayana fasajadu
Sadayana para malaikat sararujud, sadayana para malaikat sararujud kasaha ka Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Illa iblis. Malaikat pada hormat ke Nabi Adam. Gitu. Kecuali iblis. Gitu we meureun. Nu kamari disebutkeun yen di sawarga geus aya nu ngaranna Ajajil. Ajajil itu awal nama si Jan teh nu boga anak jin. Anak katurunanna eta Jan disimpen di kutub utara jeung kutub selatan. Si Jan naik ka mana? Ka sawarga ngan ganti ngaran. Ngaranna jadi Ajajil. Atuh barangna teh jeung para malaikat. Ari para malaikat pada hormat ka Nabi Adam, sujud ka Nabi Adam. Nah tuh si eta betul daekeun illa iblis. Si eta mah dititah sujud teh kalah ka boro-boro sujud si eta mah. Kalah ka panas hatena teh. Punya rasa iri, punya rasa hasud, punya rasa dengki. Naon sababna? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Boga sifat aba dina dirina, boga sifat istakbaro dina dirina, sombong adigung adiguna asa aing uyah kaler kitu jangan asep dan asa aing uyah kidul ya. Gitu. Somse si eta mah sombong sekali. Pedah kasep peureunana asa aing pang kasepna, pedah beunghar asa aing pang beungharna, pedah luhur kuta gede dunya luhur pangkat gede darajat asa aing pang luhurna jeung pang gede darajatna ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim. Sujud teu daekeun dititah sujud. Maka Allah Subhanahu wa taala marios tah nitenan ka Ajajil. Kunaon anjeun? Naon sebabna anjeun beut teu hormat ka Nabi Adam? Pada eta kan perintah kami cek Gusti Allah teh. Cik naon kira-kira nu ngajadikeun anjeun teu daek sujud ka Nabi Adam. Padahal Allah kita suningaeun teu kedah naros kitu. Gitu kan. Tapi ieu mah hayang jawaban we nu jelas. Maka si Ajajil waktu itu ngajawab, Gusti, abdi moal hormat ka Adam. Cadu mungkuk haram dempak itu cek bahasa Bandung marenanya. Cadu mungkuk haram dempak abdi kudu sujud ka Adam. Naon sababna? Abdi mah langkung mulia tibatan Adam. Itu. Abdi diciptakeun ku Gusti kan tina seuneu. Sementara si Adam diciptakeun ku Gusti Allah kan tina taneuh. Abdi kan ibadah oge geus sabaraha ribuan tahun abdi. Sedangkan si Adam pan diciptakeun ku Gusti teh kamari atuh. Mun dibandingkeun ibadah Adam jeung ibadah abdi jauh tanah ka langit atuh Gusti. Moal tai kukuna acan ceuk bahasa urang teh. Keh heula kudu sujud ka si Adam. Nah, aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Bedegong tah si Ajajil mah. Bedegong si iblis jeung si jin teh harita. Anak katurunan teh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bendu. Kumaha? Iblis ya teh. Si Ajajil pangna aya ngaran iblis teh tidinya. Iblis dikutuk, dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala. Ini cia. Ulah aya di sawarga. Sawarga lain tempat makhluk jiga sia. Sawarga lain tempat anu kotor jiga sia. Gitu. Sanak incu anjeun sia bakal jadi pangeussi neraka di alam akhirat bareng jeung manusia nu doraka ka kami cek Allah. Kitu dilaknat, disupata, di kumaha ngaranna teh dikutuk ya ku Allah Subhanahu wa taala. Si iblis didinya teu eleh-eleng meureun bahasana si iblis nyarita usul bahasana Gusti atuh mangga abdi dijantenkeun pangeussi neraka. Namung abdi gaduh panuhun Gusti. Abdi gaduh panuhun.
Mugi Gusti hiji manjangkeun umur abdi jeung anak turunan abdi nepikeun ka poe kiamat, nepikeun karentasna jagat. Maka eta iblis gagaduhan kahoyong hayang dipanjangkeun umur, matak bahasana iblis mah moal pararaeh kitu. Nu ngagoda Nabi Adam, Nabi Akiwari aya keneh kitu. Sabab ku Allah dipanjangkeun umurna. Gitu. Anu kadua, Gusti salianti abdi hoyong dipanjangkeun umur. Abdi rek ngagoda anak turunan Adam. Sabab naon? Pan abdi ge hoyong gaduh batur cenah ke dina neraka. Naudzubillahi min dalik, menari-nari di atas neraka, diapit di atas api neraka. Abdi ge hoyong aya batur pan. Gitu. Cek iblis eta ngagaduhan kahoyong naon ijinan rek ngagoda anak turunan Adam. Gitu. Saanak incuna. Gitu. Abdi teh cenah rek ngagoda. Ek pipilueun we pokona mah abdi teh. Pipilueun naon? Pipilueun kana urusan anak incu Adam digoda ti hareup, ti tukang, ti kenca, ti katuhu, ek di pasar andir, rek di kantor, rek di sawah, di mana pokona mah. Gitu. Abdi rek nyiapkeun pasukan. Keur ngagoda Jang Asep nu keur dagang. Rek nyiapkeun pasukan keur ngagoda Jang Aldi cenah pamuda. Rek nyiapkeun pasukan abdi keur ngagoda nu di kalalantor. Rek nyiapkeun pasukan abdi teh sakuat tenaga abdi di darat, di laut pokona. Gusti abdi naon rek ngagoda anak incu Adam, sangkan anak incu Adam kitu ulah ariman ka Gusti. Gitu. Jadi menta nu kahiji hayang dipanjangkeun umur, nu kadua hayang ngagoda anak incu Adam nyaeta ambeh naon? Ambeh babarengan dina neraka. Ceuk Gusti Allah kumaha? Nya. Ceuk Gusti Allah kumaha? Ketika kitu unjukan anak iblis hayang ngagoda anak incu Adam sehingga anak incu Adam ulah iman. Nu iman ka Gusti teh saeutik we cenah. Tina 1000 urang teh duka sabaraha cenah nu teu kagoda ku kami teh? Sabaraha persen paling ge? Nah, ceuk Gusti Allah kumaha? Ceuk Allah ngadawuh, "Heug atuh cenah ayeuna mah geura goda ku sia kadinya heh iblis." Gitu. Saha-saha anak incu Adam nu kagoda ku sia kabeh ku kami dibarengkeun jeung sia jadi pangeusina neraka. Tah. Maka sia ayeuna kudu turun di turun ka bumi. Ya, turun di alam sawarga diusir ku Allah Subhanahu wa taala. Maka saharita iblis turun ti bumi ninggalkeun sawarga bari hatena boga rasa jengkel, boga rasa nafsu, boga rasa naon? Rasa hewa ka saha? Ka Nabi Adam pacampur aya iri, dengki, hasud, sebel ka Nabi Adam jeung saanak incuna mun digambarkeun mah meureun huntuna kekerot mun kitu nya Jang Asep. Matana bolotot mun kitu. Bade dadareng hapranjuk teh kitu beungutna burum, ambek nyedek tanaga midek, ungsak-ingseuk kumisna pinuh ku leho mun bahasa urang teh mah. Kitu mun digambarkeun mun si iblis nalehoan saeuteung nya. Lirsuyudana waktu rek maju perang kategal kuruseta baraya perlaya para senopati nemahan pati para prajurit ngajerit nagara rek dijabel ku para putra Pandawa. Eta ngajadikeun hiji bahan kanggo urang sadayana. Mugia tiasa kapayuna urang ngambil hikmah oge, muga-muga urang tiasa naraskeun deui hanca hikayat sejarah daripada para nabi jeung para rasul. Insyaallah enjing urang patepang deui nyaeta masih dina raraga hikayat baginda Nabi Adam.